Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para wargi anu sami-sami linggih, anu dipika hormat. Puji sinaring syukur mangga urang sanggahkeun ka Allah Subhanahu wa taala anu parantos maparinan kasehatan ka urang sadaya dugi katiasa kempel ieu rohangan kalayan aya dina kaayaan sehat walafiat. Salawat sinareng salam mugia salamina nganteng ka junjunan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin anu dipika hormat, sateacana simkuring ngahaturkeun nuhun ka Ketua RW 11, Ketua RT 16, sareng Ketua RT 8. Teu hilap oge ka para kader sareng ka Ketua Karang Taruna nu tos ngasukseskeun ieu acara. Hadirin anu sami-sami dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Dina acara lembur tohaga sapapait samamanis lodaya, lembur tohaga RW 11 Sukaresmi Kelurahan Soklat, Kecamatan Subang, Kabupaten Subang, Jawa Barat. Nu di mana acara ieu diayakeun ku pamarentah. Alhamdulillah, ieu lembur RW 11 kapilih jadi wakil lembur tohaga Kecamatan Subang anu bakal dilombakeun sa Kabupaten Subang, nu bakal diumumkeun ku Bupati Subang tina acara 17 Agustusan di alun-alun Kota Subang. Acara ieu diayakeun ku pamarentah Indonesia guna masyarakat paduli ngeunaan penyebaran COVID-19 sareng ngajalankeun protokol kesehatan. Kriteria pikeun lembur tohaga nu dipika boga ku RW 11. 1. Ekonomina terjamin. 2. Budidaya pepalakan. 3. Lingkungan aman wargana ngahiji. 4. Lembur sehat bersih jeung sajabana. Mugi-mugi diayakeunna acara ieu bisa ngakuatkeun rasa gotong royong, ngakuatkeun rasa paduli urang ka lingkungan sekitar, sareng tiasa ngajaga kebersihan lingkungan RW 11. Sakitu wae ti abdi hatur nuhun. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.